oksigen ieu teh hawa ngaranna urang teh didamal ku Gusti Allah tina 4 unsur hiji unsur ardu 2 unsur ma'u 3 unsur nar 4 unsur hawa 4 urang teh nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan paeh lantaran unsur bumi berarti cai paeh jelema mun bener total cai lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai unsur banyu unsur cai awak urang di dieuna katilu matahari matahari paeh sinar lantaran di dalam urang tina unsur nar nomor kaopat unsur hawa hawa urang disekep di jero taneuh hawa paeh urang eta teh keur carita urusan kebiasaan cabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-gala. Kamari Kangjeng Nabi teh ditangtangan ku kafir-kafir Mekah. Mun nya Muhammad pangeran rek ngancam, turunkeun coba ancaman. Dek batu tah, dek angin tah, dek gempa yo, gerak ulah ngan sakadar ngomong doang, buru Muhammad. Cek Kangjeng Nabi atuh ai urusan kos kitu mah lain urusanku latama urusan Gusti Allah anu gaduhna sim kuring mah sakadar nyampaikeun cek eta kafir teh ulah sok loba omong sia turunkeun mumpung aing hirup keneh hayang ngarasakeun siksa sia eta ngomong bebeakan jasa perih peueur Kangjeng Nabi teh dakwah teh samarukan kumaha anu dakwah ku ari mah kabari ku Fortuner sakitu dakwahnya kebeuli Innova dakwah teh sesemperan we teh mah cenah Kangjeng Nabi mah perih dicaci dimaki diciduhan tah ku urang kadenge ku ari cacian jeung makian ka Kangjeng Nabi madlah ulah sok sacablakna sungut sia ngomong segala siksa segala naon cenah lamun teu percaya ka pangeran jeung ka sia bakal disiksa turunkeun mad aing mumpung aya keneh ayo ulah diengke-engke turunkeun cek Kangjeng Nabi teh urusanna urusan Gusti kula mah tuh sakadar nyampekeun doang eueuh nu nyaho sagala rupa nu maha uni ngak mah Gusti Allah wallahu a'lamu bizzalimin kamari Allah nu maha uni ngak kuring mah ieu teh penyambung lidah alat Gusti kuring mah kita nyampaikeun bae adapun nang tangan diserahkeun deui ka Gusti masyaallah takos kitu lalak numentek cek Gusti Allah mad bejakeun wa indahu mafatihul ghaib wa indahu ti Gusti Allah segala rupa ge mafatihul ghaib ari pirang-pirang kunci gaib mapatih teh bisa jamatina miftahun lamun jamatina miftahun maka pan alat paranti muka kunci berarti lamun jamatina maftahun ieu adalah tempat nu dikunci lamun deuleu dina tafsiranana da di tafsiran mapati teh ku khazainuhu tah eta khazain mah kapan gudang ai gudang mah berarti tempat nu dikunci maftah berarti geus mapati teh bisa jamatina miftahun kunci bisa jamatina maftahun gudang berarti leku kumaha ge jadi bae ngan berjalan majaz lamun kurang keur dijadikeun mafatihul ghaib teh ieu adalah kunci tetep bae eta teh majaz lantaran miftah dijamakeun mapatih miftah dijamakeun jadi mapatih didopatkeun kana ghaib berarti kunci gaib ja ai kunci mah biasana nempelna lain dina nu gaib dina lawang kunci mah nempel nate di gudang di imah kunci ngadaplok di dinya ai gaib mah atupan mah nyaya kuncian di mana kunci gaib jemoal aya nah berarti mafatihna teh di dieu diidopatkeun kana gaib berarti ieu istadu syali ghairi man huwalahu majaz akli ai kudu nama mafatih mah diidopatkeun na teh
iya kana bangsa anu hisi-hisi ulah kuna kana gaib bisa hiji tate berarti majaz akli mata wujida majazun akliun wujidat isyaratun makniyatun berarti isyarah makniyah atuh kos kitu mah geus gaibna ayeuna anu disarupakeun kana gudang atawa disarupakeun kana nu sok dicantelan kunci mausuk aleh subihal gaibil mausuk aleh bijamil kitu bijami kasati sepi pihi zukiral musabah wal gaib wa hudipal musabah beh wa huwal mausuk aleh wa rumiza ilai bisyai'in min lawazimi huwa mapati wal mapai takhil ala sabili siratil makniyah. Oh angel ngaji datang ka dinya mah nunggu sekolah maka burung modar ngaji datang ka dinya guys tarima beres bae geus pokona mah atau mapatihna bimana ma'alim ilmu atuh lamun kieu mah wa indahu mafatihul gaib di Allah ari pirang-pirang kanyaho nu gaiban ngeunaheun berarti mapatih tina miftah miftahna bimana ilmu kan ngeunaheun ilmu gaib ngaranna ngeunaheun di Allah aya ilmu gaib berarti atuh majaz nah di dia majaz berjalan berarti majaz gitu berjalan di dia dina miftahun mapatih asli tahqiqiyah kayak kaditu sok dek kumaha ge mangga bae nu penting mah aya rumus-rumusna nah atawa mapatihna bimana khazain tina miftahun berarti cek Gusti Allah wa indahu di Gusti Allah mafatihul gaib ay pirang-pirang gudang gaib sagala rupa teh aya di Gusti Allah mentak ka dieuna teh khazain awit turukul musilah ila ilmihi ilmu majaz teh kos kitu teh ngaranna nah handeup kumaha mangga bae jadi berarti bejakeun Muhammad ka para kafirin jeung musyrikin ka para kaum khususna ayeuna bejakeun datang ka engke kabeh urang kuari nyaho ye melalui ngaji kuari jadi nyaho bejakeun Muhammad bahwa di Gusti Allah mah kunci gaib artina kunci gaib teh lamun urang neuleuy mah hayang nyaho jerona awangna dikunci kudu boga kuncina buka trek asup ka jero ka deuleu sih ieu gudang ye dikunci hayang nyaho aya naonan jerona satungtung can dibuka kuncina lawangna melalui kunci moal kanyahoan aya naon di jerona bukakeun ku urang trek asup ka jero wow jalimbah beusi ieu mah tonan ieu mah ieu kanyahoan ku urang nah nu boga kunci gaib yakni untuk mengarah kana ilmu jadi berarti ilmu gaib Allah berarti nu nyaho kana masalah gaib nu maha gaib urang mah teu nyaho jam kada berikutna urang bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah isukan bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah minggu hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah bulan hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah taun hareup bakal kumaha teh nyaho gaib tah mah urusan nu gaib eueuh nu nyaho iwatin nu maha gaib indahu mafatihul gaib lamun Kanjeng Nabi ditangtangan bejakeun nu maha gaib nu nyaho kanu gaib kitu bejakeun ku Kanjeng Nabi ulah sok nyanyahoanan nu mantak lamun aya jelema datang ka dukun sok norah-norah ieu bakalna anu nah maca 2 kalimat syahadat deui naon sababna lantaran nu nyaho kana gaib nu maha gaib lamun nyanyahoanan make utang itung anak caraka data sawala anakna cilaka bapana ka bawa-bawa iya ilmu gaib loon tanda pas gitu 40 poe teu ditarima urang salatna datang ka dukun teh maksudna tatanya ai datang ka dinya silaturahmi mah masalah dulur dukun urang datang lantaran hajatan masalah nya okos ka kelenteng urang hayang neuleuh bangunan kelenteng kos kumaha atuh da mah datang ka dia masalah ka gereja hayang neuleuh bangunan gereja jerona ka jero bila perlu masalah ulah sote datang ke jero ieu endek nuturkeun tuh sing hade tak ieu geus sarua tah datang ka dukun dek nanya problem ya Assalamualaikum Waalaikumsalam
ulah kos kitu ulah seueur sia kos nyaho pan siak sok kadukun teh tak yang serikeun ge nyaho burung eta kieu cenah nyaho aing mah cak siapan ulah kos kitu ayeuna kieu pugu kula ieu ngawarung ayo jakeur tahun-tahun kamari mah rame tawar arang kuari nu geus datang ge haju balik deui teu jadi ju liwat-liwat bae ku kula ditanya-tanya cenah warung kula teu kadeuleu poek atuh lampuan ku sia geus can tapi teu kadeuleu bae oh saha ngaran Jupri dihitung anak caraka data sawal Jupri oh itu kang ini masih aya nu ngawarung kan aya ada dulur kene kan bener belah hareup aya deui kan bener aya memeh eta mah sia maju kan bener maju lamun eta tangkal Ambon tuar lamun eta tangkal buah tuar nah kulantaran eta jelema tuar wae heuh bener akur gali ge di hareupeun imah sia aya ge bungkusan gali ke bawah ka dieu eta aya anak-anakan didinya dipocongkeun gali bawa ka dieu gali bener aya beuki yakin bae Pak oh bener iya bangsatna caknya iya nu kos kieu oh sia geus kebal ieu mah pubulanan ieu mah kos kieu mah ieu mah kieu kumaha sia bae deuk diserahkeun maksudna atuh deuk dibalikeun deui ilmu salah deuk ditanggung bae ku sia teh naon ngan lamun deuk dibalikeun atuh biayana kudu meuli segala naon kadang-kadang apel jurig jeruk jurig lilin jurig aya duit jurig segala macam-macam jurig kabeh bae aya nu ngadarna mah kula tolol teh dukun ieu pi bakalna ieu bakalna merambat ieu mun sabulan deui gaib tah ngaranna sabulan deui bakalna anu tambah sabulan deui bakal anu boh geus puguh muriang mah oh bener anak kula nu leutik ceurik bae asal hayang nyusu ceurik eta tolol dukun jeung nu datang ka dukun bloon kabeh tapi jakeun ceurik anak hayang nyusu heueuh wae dukun bloon nya bloon eta kos kitu situ ieu hese kana sare bener ulah ge lamun keur ngopi teu hees oh mantap ge dukun blokon nya blon saha nu keur ngopi hees atuh acak-acakan bisa deh asa teu beres kabeh eta bulan hareup tahun hareup kos ka eta nyaritakeun kos kitu salat 40 poe 40 peuting teu ditarima iya dalilna wa indahu mafatihul gaib di Gusti Allah kunci gaib mah ilmu gaib mah urang mah manusia nu lemah urang mah digilir gular-gilirna ku Gusti Allah kicep nang Gusti Allah segala rupa nang Gusti Allah ajunya nyahoanan isuk minggu hareup bulan hareup tahun hareup wah ieu ilmu jurig teh nu kos kitu urang jelema biasa datang ka nu boga ilmu jurig jadi sarbeungkeut jeung jurig teh oh eta wa indahu mafatihul gaib sing hade aya kiai nu dibere ku Gusti Allah kaleuwihan tamah dibere kaleuwihan ku Gusti Allah nyanana ge henteu sadar ieu dibukakeun hijab plak sakumaha mukjizat dibikeun ka Kangjeng Nabi karomah dibikeun ka para wali maunah dibikeun ka para ulama nyanana ge kaget sabenerna mah ketika tak dibere hijab kaget nyanana ge kaget nu mantak teu bisa karomah ditarungkeun cara ilmu debus teu bisa
Debus mah bisa ditarungkeun debus mah. Karomah mah teu bisa. Engke bae di mana dibutuhkeun Allah mere. Karomah teh mendak aya wiridan, babari jasa wiridan teh hayang nyieun duit babari asal dicekel bae daun, bacaan ku urang, tiupkeun jadi duit. Ngan lamun digunakeun kos kitu istidraj sia disiksa ku Gusti Allah, tama digunakeunana ketika model kieu. Di dieu ka Surabaya, barang datang ka Surabaya, leungit duit urang, dek balik ka dieu mendesak. Eta ge mentah heula coba ka polisi. Mentah heula ka polisi urang. Pagi Pak, pagi. Ada apa? Ini saya mau pulang kemana? Ke Tangerang. Terus mau apa? Ini saya nggak punya ongkos. Gua juga belum punya. Lu minta sama gua. Tak polisi. Sial tak polisi blon. Padahal mah aya jatah, jang paranti jelema nu kasasar kurang eta aya jatah di negara. Tante dibere ye ku polisi teh ye. Saya kesulitan. Gunakeun ilmu eta. Nyokot urang daun. Tak. Bacak. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibal. Aku teh moal dianggeuskeun ku aing babacana ieu. Dek dibaca ku sia kajian ku kumaha ge. Ditiru engkena ieu. Sia mangan hayang sugi blon pan sia mah. Nyegik ngaranna tamatu. Nah, buka ku urang, Bak. Saukuran ti dieu ka Tangerang bae leuwih teu meunang. Mentana ka Gusti mun kareta sabaraha duit, mun mobil sabaraha duit, mun naik pesawat sabaraha duit, eta pesawat tak eta teh saukuran sakitu bae leuwih bae batal. Babari tah mah kos kitu mah cekel set tiup jadi duit ya mah atuh. Sia harayangnya. Wah, Ki Hairun baheula nyokot doang kos kitu tiup jadi duit naik kareta ka dieu tah. Gitu. Sakali deui barang naik kareta, sakali deui ti Surabaya deui ka dieu Ki Ahmad teh nyokot deui daun ditiup, daun deui. Pan teu daek jadi cekina teh ieu. Nya ge sarua aya magolna. Magol itu dipicen bae ku nya. Geus lah, kumaha engke bae. Ngan teu kadeuleuan ku masinis. Teu kadeuleuan batur mah ditanya karcis teh mah kieu bae teu kadeuleu. Jadi tah mah dua macem, ima jadi duit wa ima teu kadeuleu. Maning mana tah? Asana maning teu kadeuleu bisa maling batur. Emang siapa pikiran kitu wae jeung. Nu mah teu dibere ge ku Gusti Allah. Jadi duit hayang loba, teu kadeuleu hendak maling. Beres jasa. Oh bener lah. Mantap teu dibere-bere. Nailah wa indahu mafatihul gaib. Nu boga kunci gaib mah, nu maha gaib Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia eueuh nu nyaho kana urusan gaib-gaib. Eueuh nu nyaho. Aya kuari tah. Universitas teh aya anu boga gelarna naon gara-gara? Gelarna naon? Lain master sok aya urang aya nikahkeun teh SAG. Eta SAG sarua sarjana alam gaib eta. Si ajak nu sakasa SAG teh. Nah iyalah eueuh anu nyaho la ya'lamuha illahu. Anu nyaho kana urusan ilmu gaib, kana gudang-gudang kagaiban. Anu nyaho kana kunci-kunci gaib. Anu nyaho illahu kecuali Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Nu maha gaib deui Gusti Allah. Mentak nu hese ge urang nyerahkeun ka Gusti Allah. Ibadah teh anu ditinggalina mah mimiti ku syariat teh syarat jeung rukunna. Urang salat syarat jeung rukun ditinggali melalui kacamata syariat. Allahu Akbar make kacamata syariat. Hiji ngangkat leungeunna, luruskeun hadwaman kibe ka dieu tek atawa datangkeun kana ka dieu tah ka tungtung ceuli Allah terserah deuk kumaha bae akur bae. Eta kacamata syariat. Bar. Delekeun
mata orang ke tempat sujud sing aja kurang nangtung ketika ruku sing lempeng mundi tendenan papan eta ulah aya berat kaluhur kahandap kahareup ka tukang lempeng kacamata syariat. Terus sami Allahu liman hamidah tumakninah nu rapih. Terus sujud rukun sujud nu 7 teh kudu napak tarang koduana 2 dampaleun nomor katilu 2 dengkul nomor katiluna ramo minimal nempel 2 jempol rukun sujud make kacamata agama rapih jasa dus diu tahiyat iftiros terus sampai selesai kacamata syariat rapih jasa tambahan kurang ku adab make amamah make udeng-udeng sit ka dieu make udang-udang make buntut dek dikakencakeun mangga dek dikatukangkeun mangga dek dikakatuhukeun mangga dek dikadiekeun ge teh naon salah ulah masih dikeun buntut kos kitu pek dek kumaha ge nya make irtida tambahan ka dieu lamun tawaf ittiba ngaranna lamun salat irtida sunah ka dieu udang-udang make kemudian irtida na make tambahan hiji deui nurutan ahli sufi tiungkeun hareudang adab-adaban rapih geus Allahu akbar rapih jasa dideuleu ku kacamata syariat mah rapih ngan ukuran kos kitu mah kiai nu ngaji bisa ustad nu ngaji bisa santri nu ngaji bisa pagawe nu ngaji bisa ti mimiti gubernur bupati bisa ka polisi kos kitu mah bisa RT ge bisaeun pamalingan ge bisaeun salat mun sakadar sakitu bisaeun hayang make jubah aya tokona hayang make sorban aya tokona teu kudu di Tangerang di mingguan ge ngahutang bisa aya teh mah hayang kos kikituan mah rapih jasa jana ngaji deuleu kurang make kacamata toriko batin dideuleu kurang coba kadeuleu ieu lantaran nuria bakal kadeuleu ku nuria deui melayari pul ria ilal murai moal nyaho kana ria kecuali nu sok ria urang nyaho katatang jelema teh ieu jelema ria pan sia nyaho aing baheula kos kitu teh ria teh aing ieu teh jelema mabok ke kajeng mana aing keur ieu mabok kos kitu eta jelema ku tetang-tetang di hareupeun pabrik ngajago nah eta jajawaraan kajeng kok nyaho aing baheula keudek gelut teh eta masih neukeun epa eta nyaho tah geus nuria nu sok ria ka nuria nyahoeun nah lu ikhlas ge nu sok ikhlas ka nu ikhlas bakal nyahoeun jasa ketika sholat Allahu Akbar dilirik kurang geus bisa ikhlas ta budak kula baheula kula ieu mah ieu keur carita ieu keur zaman almarhum aya keneh eta kula ngobrol jeung abah si itu tunu di belah juru ikhlas salatna kula ngahuleng kok nyahoeun ka ikhlas henteu kula teu ngajawab geus bae terus balik tarawih teh bareng tadi meunang beureun 3 poe ngomong deui si eta mah teh cenah tarawihna bagus ikhlas kumaha nyahokeun ikhlasna ja hese urang ditatanya beusi dicarekan Pak ngan dina HTP pan abah nyahoeun kana ikhlas teu kaharti geus teu kaharti bae geus teu kaharti geus rada kebal kabelah dia geus aya geus puluhan tah ngomong deui bae lain nu eta nu tudukeun tuh nu eta tah si eta ikhlas tah bagus ya salatna ikhlas beuki puyeng bae nyahoeun kanu ikhlas pan hese nyaho kanu ikhlas mah eta mah urusan batin geus bae teu nanyakeun datang ka kadieuna ge teu nanyakeun bae ngan barang deuk bae dibaca ku urang di kitab oh atuh aya tanda-tanda nu pernah kunyana dilakonan teh eta ku almarhum aya di itu aing ge kos kitu teh ikhlas aing ge kos kitu teh khusu
nyaho kanu husu jeung kanu henteu teh lantaran geus pernah ngarasakeun husu kos kitu aing pernah husu tah itu ge aya sifat-sifat anu persamaan aing teh kos kitu husu itu ge husu. Jelema suserian sorangan we nyaho urang kunaon mabok kepayang nih budak emang kunaon aing ge paheula kos kitu tuh nyaho ya teu sarua bae jelema susuputan pamalingan ya budak emang kunaon aing baheula maling tah pas gitu moal nyaho kanu ria kecuali nu sok ria moal nyaho kanu ujub kecuali nu sok ujub moal nyaho kanu ikhlas kecuali nu sok ikhlas moal nyaho kanu khusuk kecuali nu khusuk nu mantak layaripul wali ilang wali moal aya nu nyaho ka wali kecuali wali deui nyaho kajenengan lirikanana oh wali naon aya tanda-tanda persamaan diri aing kos kitu teh diangkat jadi wali itu ge aya aing teh baheula salat ngeunaheun jasa kos kitu tingkah aing salat khusyuk aya di isi itu khusyuk teh budak henteu bisa dibuat-buat kajen teuing urang dirapih-rapih ge Allah diperem-perem terus gerakanana tetep bae dilirik lalagaan keneh mah kanyahoan bae kanyahoan tina diuk ge kanyahoan tina diuk kanyahoan nu mantak Gus Dur teh diuk lain sambarangan kanyahoan ku ahli khusyuk kanyahoan diukna lain sambarangan okos jelema boga besi atuh diukna ge teu meunang bae ieu rapet ieu nu katuhu teh kudu nganggang bae kunaon itu abeh babari nyepak cek jangan kanyahoan bae nya mah lamun sila-sila rapet embung digideg bae kitu kunaon ieu kahalangan ieu emang ti guruna jadi kudu keluar bae ieu kudu hareup teh ieu jang nyepak sia ieu geus kanya geus kitu bae mantap kayak lamun keur ngariung gae anu kieu bae pantas embungeun nya mah ka handap asa boga musuh bae pan boga pencama tolol eta jadi tanda-tanda kos kitu teh kanyahoan nah iyalah urusan lu kos kitu teh dibere ku Gusti Allah tanda-tandana eueuh nu nyaho urusan gaib kecuali nu maha gaib hanya aya jelema anu dibere mukjizat nabi nyahoon tah boro-boro isuk boro-boro minggu hareup boro-boro bulan hareup geh lamun ku Gusti keur dibere cacak-cacak akhirat Kangjeng Nabi mah nyahoon jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat Kangjeng Nabi nyahoon jadi bere nyaho ku Gusti Allah tanda kiamat teh sakitu atuh dibere nyaho ieu ku Gusti Allah ketika Isra Kangjeng Nabi ditinggalikeun tingkah-tingkah manusia anu disiksa teh anu buukna anu letahna anu beteungna dayut anu bobogaana gede dan lain sebagainya eta teh dibejakeun gaib cuman ditinggalikeun ka Kangjeng Nabi jang caritakeun ka umatna urang nyaho nu gaib ti Gusti Allah nu maha gaib melalui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aya deui waliullah geh lamun keur dibere dibukakeun hijab trek nya nage kaget tercengang gitu keneh wah man ulama keur dibere maunah ku Gusti Allah tak kaget nya nage nah iyalah nu nyaho kanu gaib kecuali nu maha gaib la ya'lamuha illahu sabaraha tatama fatihul ghaib wa hiyal khamsa allati fi qoulihi ta'ala engke dihareup innallaha indahu ilmus sa'ah ke bakal dibahas kamarahul Bukhari sakumaha dina kitab Bukhari Kangjeng Nabi mafatihul gaib khamsun la ya'lamuha illallah ilmu gaib aya 5 nu moal aya nu nyahoon kanu 5 kecuali Gusti Allah hiji la ya'lamu ahadun mayakunu fi godin illallah moal nyahoon hiji jelema isukan bakal kumaha eueuh nu nyaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah urang teu nyaho isuk buah hirup buah henteu isuk teu nyaho pagawean teh naon nu bakal dipigawe ku urang isukan teu nyaho hanya kebiasaan pajar kebiasaan eta bakal dilakukan isuk teu sabenerna mah nemantak ge hudang teh hudang begitu hudang teh jelema anu bersyariat mah pagawean naon nu ku aing deuk dilaksanakeun boga rutin naon kantor boga rutin naon pasar boga rutin naon pabrik boga rutin naon ladang
syariat ngaran nu kos kitu mata aing deka ladang aing deka itu kantor pabrik syariat malah lamun teh mah jauh ka Gusti Allah poho kanu ngatur syariatna nyahona ka pagawean bae jauh jasa sama jeung Gusti Allah tapi lamun ahli marifat malah yang gitu begitu hudang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur bakal dikumahakeun timimiti hudang ku Gusti Allah bakal dikumahakeun kuring teu nya saenggeus da hudang kuring bakal dikumahakeun ieu isuk-isukna apa bakal diberangkatkeun apa bakal henteu bakal sehat bakal henteu bakal hirup bakal henteu tak ahli makrifat bakos kitu begitu hudang teh teu boga rencanana dipasrahkeun ka Gusti Allah nyanggakeun sadaya-daya Gusti abdi hudang teh ieu nyanggakeun ka Gusti teu boga rencana nyanggakeun kumaha Gusti ngatur ai urang mah begitu hudang tak rencana kantor rencana pasar berarti masih keneh syariat tina hudang bae ge geus kanyahoan tak eta teh ya kanyahoan ku ahli Allah mah si itu marifat kunaon teu boga rencana nama nyanggakeun ka Gusti Allah si itu bersyariat wajin teuing ibadahna diadu-adukeun tarangna datang ka hideung syariat mah syariat bae kanyahoan langkah-langkahna aya tanda-tanda bersyariat teu bisa henteu kajian kuku moal bisa kacolongan aya deui nu begitu hudang nyana teu rencana henteu masrahkeun ka Gusti henteu walah wahuleuh lu beuh jauh ti Gusti mah bersyariat henteu bertorekat henteu ieu mah kos kieu mah kudu dibawa ka grogol. Naya 5 nomor kahiji teh jaho isuk bakal kumaha kecuali Gusti Allah. Nomor kedua wala ya'lamu ahadun mayakun fil arham illallah. Eueuh nu nyaho naon aya di jero rahim awewe. Bakalna jadi anak apa henteu ketika jadi teh lalaki apa awewe ketika jadi hirup apa henteu. Kemudian kadituna eueuh nu nyaho tanu di jero rahim kecuali lu bah gaib. Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna wala ta'lamu nafsum madza taksibu gada nu nyaho naon bakal dipigawe isukan. Nomor kaopatna wala tadri nafsum bi ayyi ardin tamut nu nyaho di tanah mana urang bakal paeh apakah di kampung urang apa urang keur nyaba ka Lampung apa keur ka Surabaya apa urang keur ka Mekah keur ka Madinah teu nyaho urang teh bakal di tanah mana urang bakal paeh padahal geus diteuleun tandana ku Gusti Allah di bujal urang eta teh ceuk ahli hikmat hukama profesor Islam eta teh di dinya teh aya taneuhan eta mah dipiceunan ge aya deui dipiceunan aya deui tanda eta teh taneuh kuburan urang nah cenah mah dipiceunan bae ulah paeh bae paeh bae tah bang kayak gitu deui ku malaikat aya deui jadi ku malaikat blok dipiceunan nyokot deui malaikat tendeunkeun deui ka dinya kitu bae terus kalimana wala yadri ahadun mata yaji'u bil matar eueuh nu nyaho iraha ieu turun hujan teh nyaho sakitu guludug geusing jelegerna malam kedua peuting ka tukang wah sana hujan gede ye hujan gede ye subuh-subuh centrang deui urang mah geus kasieunnan ngadengekeun guludug teh kilat gede jasa di deuleu keluar pohara amat nyapoek nyakilat wah asana gede jasa hujan subuh kabeurangkeun panas guludug di mana ka mana eta nu tadi nu nyaho kajeun ku kumaha ge aya urang keur tenang-tenang we ngobrol panas datang reup bebret hujan gede je atuh teu kanyahoan kamari nu nyarang loba jasa hujan bae nu hajat ti kaler ti kidul teh wetan ti kulon wow dukun mamana geus didatangkeun ka dinya supaya ulah hujan sakala hujan bae ku aing di hujanan aya jelema nu nahan-nahan datang ka botol di ayun-ayun botol ayun ku sia cak ku si Allah hujan bae aing mah cenah ieu botol mah geus teu katahan ku halu wah tuh halu teangan ku si halu ayun-ayun ku si halu wacana ieu mah sempak ka luhur kentengkeun bila perlu dagangkeun ku sia di luhur kenteng hujan bae cek ku si Allah
nggak sempak segala di kalau wah geus macem-macem asal anu hajat mah geus sempak ambalah urut kenteng tolol jasa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Tetap hujan wae cak Gusti dek dihujankeun wae. Oh nu nyaho ya Allah ya karim. La ya'lamu illa hu wa ya'lamu ma fil barri jeung Gusti Allah anu maha uningakeun naon nu bakal terjadi di daratan, nu bakal terjadi di tegalan, nu bakal terjadi di padang pasir, nu pada bakal terjadi di gurun. Aya sabaraha jumlah makhluk nu aya di luhur bumi ti mimiti hewan nu berakal anu berpikiran manusia ngaranna sa Indonesia nu sabaraha jumlahna secara nasional nu berKTP nu teu berKTP na teu kahitung secara sadunia berbagai negara 5 benua, benua Asia, benua Amerika, benua Afrika, benua Eropa, benua nah Australia tak ieu teh aya sabaraha kabeh Allah nyahoun. Aya sabaraha gajah di luhur daratan Allah nyahoun. Aya sabaraha kuda Allah nyahoun. Aya sabaraha kitu embe domok kabeh uncal orai kasirem-sirem katu-batu mah Allah nyahoun. Eueuh nu teu dikajahokeun ku Gusti Allah jada damelanana. Nu eta kurang-kurang yakin ka Gusti Allah, ieu ayat ieu ye. Tancepkeun ka jero hate, pelakeun, rat. Kubur di jero hate. Boro-boro aing kumalandang, tatangga aing ge nyahoun, pamajikan aing ge nyahoun. Tumak nu teu kanyahoun ku sasa Allah mah nyahoun. Sirem nyahoun Allah mah. Wa ya'lamu ma fil barri. Jeung deui di samping nyahoun Gusti Allah sabaraha anu sehat, sabaraha anu gering. Nyahoun Gusti Allah sabaraha anu deuk ditambahan panjangkeun umurna datang ka ajalna deuk sabaraha anu dipaehan Allah nyahoun jasa. Sabaraha anu ngalahir poe ieu jeung sabaraha anu kitu paeh nyahoun wa ya'lamu ma fil barri. Luhureun daratan-daratan luhureun bumi Allah nyahoun kabeh. Mantap urang boga kayakinan ieu jadi wali. Jadi wali boga kayakinan ieu Allah mah nyahoun. Asal nyahoun mah isin urang ka Allah. Isin amatnya. Aing dikanyahokeun ku Gusti Allah urang keur nonton TV bae hiji. Aing kanyahoan ku Gusti Allah ieu aing keur nonton TV isin ye. Isin ye. Picen TV ganti nu gede. Isin urang ka Gusti Allah teu kudu loba jelema di kamar ge Allah nyahoun beuh ieu aing lamun maksiat di jero kamar isin amat ka Gusti Allah nu mantak. Terus adab waliullah mah lain bae di nu loba jelema di jero kamar ge make adab-adaban bae. Mentak waliullah mah cangkilang deuk mandi bae deuk mandi. Mun aya talasna make talas di dieu atau make samping teu kadeuleu ku manusia tapi Allah mah neuleuh nyahoun. Lamun eueuh diuk ulah kena kadeuleuan. Oh diuk nu rapi dijebur gegerah. Allah nyahoun jasa batur teh nyahoun Allah urang mah lain guriwal wih siapa gede ama tuh ya belaan budak ngadu nu kos kitu Gusti Allah Masya Allah wa ya'lamu ma fil barri Gusti wa ya'lamu ma fil bahr jeung Gusti Allah nyahoun nu aya di jero laut al-qura allati 'alal anhar kampung-kampung anu dikelilingi ku bangawan-bangawan kampung-kampung pulau-pulau Allah nyahoun di samping daratan lega nagara oge pulau-pulau anu dikelilingi ku bangawan-bangawan dikelilingi ku cai-cai laut timimiti pulau nu gede aja urang ge pulau Jawa nah pulau Sumatera pulau lantaran urang mah berkeping-keping ieu teh mantak disebut ge pulau Sumatera pulau Kalimantan pulau eta keur geledeg nah nu laletikna ya pulau Untung Jawa aya pulau Putri laletik ke belah dituna eta termasuk gede aya pulau tah eta ge kapan baheula mah jadi pulau tanu ku urang di Zarahan teh tadi kulon teh Pulau Cangkir, mata disebutna ge pulau. Kuari mah geus jadi pulau lantaran ngahiji cekolot baheula karuhun urang. Asal Pulau Cangkir geus ngahiji, geus rusak negara.
guys bukti jasa jakar kula letik maka ditete naik getek ngomong baheula teh mah bakal ngahiji mah ngahiji ngahiji sorangan ku ari Masya Allah guys cenah tamang guys asal geus kahiji we geus tanda-tanda eta geus bisa disebutkeun kos kitu di samping daratan-daratan pulau-pulau jero laut nyahueun Gusti Allah luasna laut nyahueun jerona laut nyahueun eusi laut nyahueun aya kakap sabaraha di jero laut nyahueun jasa aya cumi sabaraha miliar di jero laut aya teri geus teu kahitung sabaraha Allah mah nyahueun iya kari mata katulah sieun henteu sieun wali mah di mamana geja ku Gusti Allah nyahueun dikajawakeun ku Gusti Allah berarti diurus ku Gusti Allah sieun amat urang hudang ti peuting biasana kan sieun komo aya nu paeh anyar dek tahajudan dia tahajud bener mencan kalau wudu gerebek ih naon teh juga gerebegan deh lain naon beres ngala wuduna bari muringkak ke bulu salat Allah gerebek terjadi tak encan datang kabar encan Sholli Allah berbalik naonnya ingat ulah bae keur tadi pae aju bae diuknya na eta ai salat mah sieun ai diuk mah henteu coba ke kanu borangan ge les sia kos bungkul ngaku sia kos kita salat mah sieun Allahu akbar lain pikiran ka Allah pikiran pocong teh jurig teh dan lain sebagainya dipaksakeun ku urang tapi lamun diuk mah bari ngaroko wani maka set les ngopi biasa kertek-kertek ke mana sia ka dieu atuh salat bae atuh ai diuk benang tangan sagala ka juri ka dieu sia ai wani mah ka aing ngaroko deui kaluar di dalam jauhna naon kudaon ai salat Allah kerbek naonnya jelema nyana-nyana kene beda tuh coba ge rasakeun ge ye cenah kieu nyahoan borangan heuh aing ge borangan sarua eta kos kitu tah jadi lamun dongeng nu borangan mah emang urang ge hayang seuri sorangan nu borangan mah nu sok kukula didongengkeun teh di Garut aya hiji makam galaknya satama kuntil anakna teh mah dinya tah lamun liwat ka dinya kunti anak di samping seuri sok ngababuk teh kunti anak galak memonon juri galaknya satama asal liwat ka dinya galak tah mah hiji mangsa urang pondok pesantren ku ajengan teh hadiran aya Nanang Kosim jeung Toto Gozali di Kampung Salam hadiran besi eueuh nu neuleuh hadiran aya hiji santri nungguan Nanang Kosim kebel asup ke hadapan panggung hees nya mah teu nyahoun brakayuda Nanang Kosim sagala muammar geus teu nyahoun bae lah beres hudang-hudang teh nya nama jam 3:30 ye cek geus sepi ye geussan cancan ye barang deuleu jam 3:30 alah aing ieu deuk balik ka Kobong ye sieun eueuh deui jalan iwal ti ka kuburan eta ta eta sieun tanyana ta sieun menya aing di dieu bae deui menya teu balik teh tah subuhna pan ngaji lah geus aing mah menya eleh ku jurig cek cenah teh lewat aing ka kuburan geus disiapkeun bae kadongdong supaya kieu pokona kunti anak jurig segala naon babok ku aing mah geus dikieu-kieu bae nya leuleum alah cek cenah teh ngawani-wani maneh kabeneran pas kuburan aya nini dek gising lakur jasa atuh pada ini mah ruag reuwig bukna ge ruag reuwig aju sampingan dikadiekeun doang pan kabeneran aju nyana sok mamawa sapu pan kieu kadal aku saya iya kuntilanak dibabuk wae nya nyana teh atuh nini ka jalan dek nyebrang ti kuburan ka arah kuburan teh eta santri liwat joger wae jeung tangkal kadongdong na burak lumpatnya na datang ke Kobong harenggosan si harenggosan mah cek babaturana mangi kunti anak aing babuk wae leh beres geus teu kapiheulaan aing ku kunti anak keur kieu mah cek kana aman teu kebal salat subuh beres salat subuh ngaji isuk-isuk aya nini nu dipanggul-panggul dek dibawa ke rumah sakit nyana keur aya di sisi jalan jeung babaturana kabeh ditanya ku santri Mang, iya sa, nini cek jenna teh
Hikbah ke mana? Ke rumah sakit kunaon gitu. Di babuk jurig, babuk gerbeteng. Jadi ini geku nyada pajar di babuk jurig. Cak santri aing jurig eta mah. Geus bae eta nu borangan teh kos kira itu tah. Barloon kabeh nu borangan mah. Ucing. Allahu Akbar tengah peting. Allahu Akbar. Beres jana. Diuk lah maca sholawat. Aya Cina nya. Wah, kajian kuku mah ge jurig ieu mah. Hatena geus kitu mah anu borangan mah. Geus lah jurig kajian kuku mah ge. Geus jana. Robahna ge lalauna. Ketep-ketep bru hees deui lah. Daripada aing ada yang mending hees jana teh. Aman geus. Ai isuk-isuk banggi ucing. Eta ucing teh meureunanan kurusak-kurusuk. Kabeneran asup ka beheungna kantong keresek. Di jero kantongna pan aya amrang-amrangan asa leumpang kersek-kersek, asa leumpang kersek. Ho, cak anu keur penting teh ieu horeng jurigna ieu. Tuh jadi kabobodo ku ucing pan. Ya Allah. Eta borangan eta kos kitu eta. Entek teu kudu borangan-borangan geus. Udang penting. Yes, ya wudu. Asal-asal lah. Terus kudu borangan cek kieu ge. Moal aya naon? Allahu Akbar. Brek leh, moal aya naon? Eprak kayak pocong. Lah lain dah mah. Eprak dibukain hehe gitu. Je, pocong beneran tah. Duh. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahr. Gusti Allah maha uningan nyahueun kana naon nu aya di daratan urang cicing. Kemudian aya setan datang ka urang. Eta teh setan teh ngagerakeun Allah. Urangna cicing ku Gusti Allah, setan digerakeun ka Gusti Allah ku Gusti Allah. Jadi naon bae nu datang ka urang teh baik sireum maupun orai atawa jurig sekalipun eta teh ngagerak Allah teu kudu sieun sieun. Mata ahli Allah mah teu kudu sieun. Begitu datang orang keur cicing ibadahan aya setan aing makhluk Allah sia makhluk Allah ngan kebenaran aing mah jelema sia mah setan nek naon sia ha nek naon sia ha tuh mah lamun digalakan setan sieun lamun urang sieuneun setan seuri ha sieun ka aing dilalaga deui sia ku aing mantap geus urang lamun salat dipenting siapkeun golok yang naon cek pamajeng setan pencit ku aing si setan. Oh setan sia. Cek pamajikan sok aju kos kitu ka haji mah. Lah wa ya'lamu ma fil barri wal bahri nyahoeun Allah sabaraha makhluk nu aya di daratan, sabaraha jumlahna berbagai makhluk nyahoeun kabeh. Yakinkeun ieu Quran. Nyahoeun nu aya di beunang kitu ngaranna laut. Sabaraha jerona laut, luasna laut, sida laut, kateri-teri sabaraha miliar triliun nyahoeun kabeh. Masya Allah. Nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah. 2. Katilu. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tepati-pati ragag hiji daun kecuali Allah nyahoeun kana daun eta. Daun naon nu endek ragag sanggeusna manehanana ragag eta teh diragagkeun ge ku Gusti Allah ka mana bakal ragagna eta teh Allah nyahueun janang Allah ngaragagkeun sanggeusna ragag sabaraha daun nu ragag dina eta tangkal Allah nyahueun sesa daun anu nempel keneh Allah nyahueun ya Allah ya Rabbi deuk kurang kumaha kayakinan ka Gusti Allah deuk kurang kumaha tah nu mantak ke tancapkeun lakeun kanyaho Allah di jero dada urang bukakeun hate ilmu Allah asupkeun ke jero jantung ke jero golbot tak yakin urang eueuh nu nyaho kanu gaib kecuali Gusti Allah nu maha gaib kahiji nomor kaduana Allah nyahoeun naon bae nu aya di luhur bumi yakni di daratan katilu Allah nyahoeun kana naon bae nu aya di jero cai laut di bangawan di mana baik obat Allah nyahoeun kana daun nu ragag iraha ragagna sanggeusna ragag ka mana ragagna sesa daun anu nempel nyahoeun satungya kabeh kanyahoan ku Gusti Allah daun gede daun leutik daun panjang daun leutik lah deui Allah nyahoeun masya Allah
wala habbatin fi zulumatil ardi. Allah nyaweun kana siki nu aya dina popoek bumi. Artina popoek bumi teh ieu teh majaz. Popoek teh bimana bawatinil ardi. Lantaran di jero bumi teh lantaran nempel jadi poek geus bahasakeun bawatin jero bumi fi zulumat. Jadi eusina jaba jero jaba poek. Lamun bawatin doang mah teu kanyahoan ieu teh cek Gusti Allah teh jero bumi bae moal caang moal henteu tapi ku zulumat di samping kajeroanana kanyahoan poek kage luar biasa. Mata kabahasakeunana fi zulumatil ardi. Majaz teh zulumat di mana bawatin. Nyahoan Gusti Allah aya siki kacang di jero bumi di lapisan kahiji lapisan kadua lapisan katilu lapisan kaopat datang ka lapisan katujuh Gusti Allah apaleun. Nyahoan Gusti Allah aya siki jagong anu nempel di luhur anu nonggerak di luhur ka bawah kacai ke jero ka bawah terus ka jero teh katela terus lapisan kahiji kadua katilu kaopat kalima kagenep katujuh. Allah nyahoan sabaraha siki nu aya di jeroan nyahoan eueuh hiji siki nu teu kanyahokeun ku Gusti Allah. Naon bae nu aya di jero bumi? Ieu hasil-hasil bumi. Potensi-potensi bumi. Aya minyak di jero bumi urang Allah nyahoan. Aya logam di jero bumi urang teh logam perak, logam emas, logam besi, perunggu dan lain sebagainya nyahoan Gusti Allah teh. Naon bae nu aya dina popoek taneuh siki leutik ke kanyahoan komo nu gede mah wala habatin hiji siki bae kudu kanyahoan komo sagala rupa eueuh teu dikanyahokeun nu mantak lamun urang geus bae ieu mah ilmu Allah nempel di awak urang geus moal bisa ka mana lantaran asa dikanyahokeun bae ku Gusti Allah kicep urang dikanyahokeun denge urang dikanyahokeun tah ieu irung urang tak irung urang napas urang ieu teh kapan ieu teh oksigen. Ieu teh hawa ngaranna. Urang teh didamel ku Gusti Allah tina 4 unsur. Hiji unsur ardu, 2 unsur ma'u, 3 unsur nar, 4 unsur hawa. 4 urang teh. Nu mantak dirinya lamun kakurangan pangan, paeh lantaran unsur bumi berarti eueuh cai, paeh jelema. Mun bener total eueuh cai, lantaran di awak urang ngabutuhkeun cai. Unsur banyu, unsur cai awak urang di dieuna. Katilu matahari, matahari, sinar. Lantaran di dalam orang tidak unsur nar. Nomor kaopat unsur hawa, hawa orang disekap, di jero taneuh, hawa, orang. Kata teh keur carita urusan kebiasaan, cabalah di luar kebiasaan mah Allah maha segala-galanya. Jelema di jero cai teu paeh, jelema di jero taneuh teu paeh, kumaha Allah bae. Seuneu biasana di mana meuleum paeh dibuktikan ku Kangjeng Nabi Ibrahim kerek di jero seuneu malah mah tangkal tatangkalan jarara di jero seuneu maha suci Allah. Tah mah urusanna urusan adat. Jabalah adat api ketika ku Gusti Allah dikhawarikeun mah dibedah adat atuh nu Gusti. Cak Gusti Allah kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Hai seuneu ya naru hai seuneu kuni barda sing tiis maneh ala Ibrahim ka Ibrahim. Awas ya datang ka haneut bage bahaya sia seuneu. Boro-boro meuleum haneut teh teu meunang. Seuneu datang ka dinya ngalentab-lentab atuh biasa bae, malah ka asana kos Toshiba bae. Non Toshiba AC. Tiis sagajana datang ka kerek. Di jero seuneu apel jadi. Anggur jadi, jeruk jadi, masya Allah ngarundai-rundai kata Kangjeng Nabi Ibrahim. Urusan Gusti tam. Nah iyalah jadi Allah teh apaleun wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi zulumatil barri wala ratbin. Naon bae anu baseuh wala yabisin, naon bae anu garing illa fi kitabim mubin. Kecuali aya dina lauhil mahfuz. Geus aya di lauhil mahfuzna ieu teh. Nu mantak urang geus kudu ulah samar-samar jeung ulah mang-mang geus aya catetanna di lauhil mahfuz. Jang naon Gusti Allah make nyatet di lauhil mahfuz atuh ja Gusti Allah nu uninga, Gusti Allah anu gitu naon al musakin wal mutarik.
jang nembongkeun ka malaikat deuleu ku sia geus teu kudu laporan ka aing ayana naon deuleu tadi Lauhil Mahfuz kolam datang ka kuari naretet eureun nu nyekelan kolam penah papan bor na ge lain carita papan bor budak SD teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi tungtungna papan bor teu kadeuleu cak Kangjeng Nabi legana papan bor kakarak datang ka Sidratil Muntaha ge Kangjeng Nabi geus kideug begitu datang ka Lauhil Mahfuz kideug Kangjeng Nabi tah penahna datang ka kuari naretet bae nulisan teu eureun-eureun nu nyekel Maha Suci Allah malaikat ge kageteun lempang sorangan eta penahna nulisan hiji-hijina makhluk Allah nu aya di alam dunia hirupna rezekina naik pangkatna turun pangkatna paehna dan lain sebagainya tak eta geus aya di Lauhil Mahfuz mantak malaikat neuleuh ka dinya mana ieu Haji Udin bulan hareup jatuh mah urang mana tah Cikupa dileuleuh ku nyana mana Cikupa ada ke Citra oh malaikat neuleuh bae ka Haji Udin sek malaikat Israil mau kemana lu saminggu deui teh lelempangan ka Citra cek malaikat hendahan meuli jagong di Citra saminggu deui sia saminggu deui dideulkeun bae ka malaikat batu diberes segala rupa deuleuh kalau Mahfuz neuleuh deui ka Haji Udin neuleuh deui ye sapoe deui sia dideuleuh deui jamna geus ditangtu-tangtukeun moal kurang moal leuwih datang ka waktuna ajal ngatak beres dikeun ka Gusti Allah tempat geus dideuleuh kabeh ya Allah jadi nu kaliwat kabeh ge mantap ketika aya jelema dicabut nyawa pamajikana anakna ceurik malaikat gideug nuan matak gideug kuran emang aing salah tah naon sih jatuh salah kok sia careurik sih pan sia geus dibere beja ku nabi sia bahwa kullu nafsin za'iqatul maut kabeh ge bakal paeh ja urang teh hirup datang ke ajal ieu datang ke ajal kok sia make ceurik aing salah tah naon ieu di malaikat ge bingung nya na careurik jatuh salah aing nya beusi carekan ku Gusti Allah henteu salah sia anu salah berarti turun careurik atuh jadi cengcerikan ge moal hirup deui kecuali dicengcerikan hirup deui cek malaikat ja moal paeh mangan sakali doa ieu blow on sia mah kunaon ceurik cek malaikat geus sia ge bakal paeh sanu nyengcerikan sia teh kabeh nu kaluar tina ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala Lauhil Mahfuz geus aya ya Allah wa huwallazi yatawaffakum billail Gusti Allah anu nyarekeun urang Gusti Allah anu ngagenggem roh urang Gusti Allah anu ngaheeskeun urang teh diheeskeun teh ku Gusti Allah roh urang teh roh urang aya dua rupa roh teh aya dua hiji aya ruhul hayat nomor kedua aya ruhul tamyiz lamun kaluar ruhul hayat paeh lamun kaluar ruhul tamyiz sare ngaran jadi aya dua di awak urang teh sipatanana ketika sare ruhul tamyiz dari kaluarkeun teng ruhul hayat bae di awak urang engke nyana berkelayangan kapanggih nyana teh jeung Nabi ngimpi nu sarena kapanggih jeung Kangjeng Nabi ruh tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi kapanggih jeung wali ruh tamyiz kapanggih jeung wali ngimpi jeung Tuan Syekh Abdul Qadir jeung berbagai-bagai Imam Syafi'i dan lain sebagainya kapanggih ruh tamyiz kapanggih jeung guru-guru urang ngimpi jeung karuhun urang ngimpi kapanggih asli teh ruh urang teh berkelayangan teh kapanggih jeung jurig ngimpi di udag-udag jurig lantaran ruhna di udag-udag ku anjing cia di udag terus begitu anjing eureun aya kunti anak beuki wah ngejat nyalimpet cenah ka gang hayang kiih nya teh aya sumur wer ngompol takos itu nyalah wa huwallazi yatawaffakum bil-lail ruh tamyiz dikaluarkeun ku Gusti Allah nang saha eta lamun ku Allah henteu diasupkeun deui matak cek Tuan Syekh Abdul Qadir teh ya
niaman layun amu anhum hei nu sarare nun teu diantep sare ya muridina la yuradu anhum hei nu ngabalieur nu teu pernah dibalieuran maneh sare teu diantep ku Gusti Allah maneh ngabalieur Allah mah teu ngabalieur ku maneh poho ka Gusti Allah teu kaluar tina ilmu Allah anjeun teh wahai manusia cek Tuhan Syah Abdul Qadir nah iya Allah wa huwa allazi yatawaffakum bilail Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang dikaluarkeun ruh tamyiz urang nah yaqbidu arwahahum indan naum wa ya'lamu ma jarahtum Gusti Allah nyaho naon nu urang dipigawe ya Allah ya Rabbi urang migawe naon bae nyaho urang macul Allah nyahoeun urang di pabrik Allah nyahoeun urang di pasar Allah nyahoeun urang di kantor Allah nyahoeun pagawean urang teh ka kicip-kicip karena pagawean urang Allah nyahoeun ma jarahtum naon ku urang dipigawe urang kuari teh keur nyieun kursi Allah nyahoeun urang kuari teh keur nyieun halu Allah nyahoeun urang keur nyieun mepegan nyecagan sulu Allah nyahoeun naon bae urang diuk Allah nyahoeun urang nangtung Allah nyahoeun urang naon bae nyaho Gusti Allah majarahtum eueuh nu kaluar tina kanyaho Allah deuk kumaha deui atuh urang wa ya'lamu majarahtum bin nahar lamun tadi peuting disarekeun ku Gusti Allah Allah nyahoeun jeung Allah ieu anu nyarekeunna wa ya'lamu majarahtum bin nahar pagawean urang ti beurang galibna bae mah galibna sok pigawean migawe mah banti barang Allah nyahoeun tah saenggeusna Allah nyahoeun ke urang dicabut nyawa urang ruhul hayat nang Allah melalui malaikat datang ka waktuna geus kitu summa yab'atsukum fihi dihudangkeun deui nu sare heula nu sare dihudangkeun summa yab'atsukum fihi Allah anu nyarekeun urang ngaheeskeun urang kemudian atuh dihudangkeun deui ku Gusti Allah summa yab'atsukum fihi dihudangkeun ku Gusti Allah mun cacak-cacak teh dihudangkeun cara Ashabul Kahfi 300 tahun di jero gua teh hudang-hudang Ashabul Kahfi teh 3 abad di jero sare bae tapi teu kuna naon teu lapar teu naon biasa bae hartina kuat bae 300 tahun hees datang ka buukna teh meleuwih panjang tibatan dirina kuku para ranjang deres sama buuk jeung kuku mah kumis rongkom kadi janggot segala rupa hirup bulu kelek panjang bulu ieu panjang teh coba Ashabul Kahfi pan begitu muksal minatam li homatun saripun usdun manus kapal yastatun skitmir eta barang hudang teh nya leje beungeut sia kitu amat cakena sedengkeun rarasaan nangan sakur 3 jam 4 jam sare sia sare urang sare ngan 3 jam 4 atuh bu panjang amat eta kumis pugus yage emang aing panjang atuh banyak rongkom kabeh teu ji ke urang teu kaharti cenah ieu sare asa sakedeung tapi pan geuninganan ieu bagi karari amatnya jeung aya rasa lapar 300 tahun disarekeun ku Gusti Allah ih ke geura Ashabul Kahfi urang dongeng Ashabul Kahfi bakalna aya khusus surat Kahfi ya Allah ya Rabbi prawe asang ke bakal asana nu kolot momal kaburu aduh cek do kolot teh aing minta panjang umur dipenta ge pendek mah pendek bae tetep bae tahi kabeh eueuh kaluan tidak kanyaho Gusti Allah Masya Allah dihudangkeun deui ku Gusti Allah hirup deui tina sare hudang ieu teh maksudna dek dihudangkeun teh kumaha liuqbo ajalum musamma dek dicumponan ajal anu geus ditangtukeun lantaran urang teh kapan dibere ajal aya nu datang ka 20 aya nu 30 aya nu 40 aya nu 50 aya nu 60 tahun tah ieu teh meme datang ka ajal mah hees hudang diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah diheeskeun ku Gusti Allah dihudangkeun ku Gusti Allah meme datang ka ajal kitu bae summa yuqdo liyuqdo ajalun musamma jang nyumponan ajal anu geus ditangtukeun beres eta karak dicabut ruhul hayat pae beneran geus datang ka ajal lamun geus datang ka ajal ulah-ulah urang nu teu boga obat nu boga apotik modar bae
mun geus datang ke ajal ulah-ulah urang nu teu bisa nyuntik dokter paeh geus datang ke ajal mah lu boga rumah sakit tage modal ulah ku sebab jana boga rumah sakit dokterna loba obatna loba moal paeh is dead bae paeh ulah percaya ke dokter, ulah percaya ke obat, tambah sakadar syariat. Henteu masalah. Da paeh mah lain ku sebab teu tertangani, lain ku sebab teu kaburu dahar, lain ku sebab ieu teh penyakitna lain ajal bae. Ajal bae. Aduh cenah ieu mah penyakit asana moal kemel deui. Asana eta mah sakadar adat doang, janur sehat ge modar. Aya jelema keur ngajulan kalapa kikira. Kata golek pae. Pan ngajul kalapa eta pan beureun sehat. Sehat anakna ngajulan kalapa, bapana mah anu muriang, encan modal. Lamun bisa diojol ku urang dimusyawarahkeun jeung malaikat Israil, maning bapana heula. Maning bapana teu bisa dimusyawarahkeun, cak malaikat ieu mah geus dideuleukeun di Lauhil Mahfuz atuh ajalna eta geus datang ka dinya. Aya nu incuna ti heula bapa kolotna encan modar-modar. Incuna ti heula bapak korta kirim basa duh ceng mun nyaho kitu mah atuh aki heula cenah ti heula emang kunaon kilah kreditan teu kabayar aceng mah ulawak aya hayang paeh kos kitu tah mah nah ieu nya jadi ku Gusti Allah diheskeun dihudangkeun berang peuting hes berang hudang liyuqdo ajalum musam datang ke ajalna paeh geus teu bisa didorong ku obat teu bisa diurut-urut geus paeh mah paeh bae geus paeh bae lamun bisa make obat Soeharto embungeun paeh mun bisa ku suntikan Soeharto disuntik deui atawa aya hiji pulo mun datang ka dinya moal paeh kajeun teuing diojol ku Soeharto nya nama ja sugih ieu jual kabeh jang meuli pulo eta abe ulah modar jang modar bae Soeharto bae nu sugih modal atuh komo sia RT. Geus paehna ge paehna deui atuh tah mah geus. Paeh bae kabehan ge. Geus paeh apa selesai urusan teu. Paeh teh lain berarti selesai urusan lamun paeh selesai urusan mah ngeunaheun. Tapi kapan ieu teh summa ilaihi marji'ukum. Ka Gusti Allah hungkul urang babalik. Sanggeus babalik lain sekadar babalik summa yunabbiukum bima kuntum ta'malun Allah bakal ngabeja-bejakeun kana naon nu ku urang dipigawe ya Allah ya Rabbi deuk ngahelak kumaha lantaran aya dua malaikat raqib atid ku hari pencatat amal-amal urang belah dieu malaikat raqib nyatatan anu baragus belah dieu malaikat atid nyatatan nu garoreng eta mah sakadar dokumen hungkul tampak kitu ge Allah geus maha uninga tambah besi urang ngahelak ye pan Gusti jasa henteu kitu raqib sini ada apa bos orang nerima raqib tukang karung Gusti Allah doaku naon Gusti ya ngahelak coba bukuna bekeun tah ieu tanggal sakitu poe sakitu sia sakitu tah eta paneta tah nu atid da ieu tah poe minggu sia batur mangaraji pan sia maka puncak tah aya tah tulisan sia tah mawa jablay tah aya tah menang di Citra aya paneta tah sia deuk kahelak kumaha urang aya tulisanana Gusti Allah nu agung geus teh mah jang dokumen nah ieu ilmu Gusti Allah teh lamun ditancepkeun ku ari ka jero hate urang kicip dikanyahokeun denge dikanyahokeun lempang urang dikanyahokeun nu aya di daratan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah nu aya di lautan kabeh kanyahoan ku Gusti Allah disarekeun ku Gusti Allah boro-boro ti penting keur ngaji ge nundutan nang Allah oh masalah no problem oh masalah eta hiji kanikmatan antepkeun ulah sok diganggu-ganggu nang Allah sebeteu nuduk hiji atupan Kangjeng Nabi teh Kangjeng Nabi mantas perang santos mantas perang Kangjeng Nabi terus berangkat balik sanggeus balik kieu bae Kangjeng Nabi di onta teh atas nundutan Kangjeng Nabi nundutan ngageser ka dieu dibenerkeun ku sahabat
ku Abi Hurairah dilempeng ke Kanjeng Nabi lempeng deui tapi teu inget Kanjeng Nabi nundutan ku capek-capekna nundutan deui Kanjeng Nabi ngageser ku sahabat dikiekeun deui katilu kali Kanjeng Nabi hudang aduh cek Kanjeng Nabi teu kuat urang mending eureun bae mangga Gusti liren bae mah urang leleson heula cek Kanjeng Nabi leleson teh cek urang Bandung cek urang dieu mah nyaon eta leleson sih teu nyaho lah pokona leleson bae helanan lah istirahat langsung ngampar Kanjeng Nabi teu lila kieu rep ngan bebeja heula wahai para sahabat lantaran ieu waktu geus jam 2:30 jam 3 ieu kana subuh saeutik deui ieu mah kieu bae salah saurang memperhatikeun beusi ke waktu subuh kula hudangkeun geus bebeja lain dirarasaan capek tas perang mangga cek sahabat teh mangga sahabat siapa kuntak kiting bae nya mah sare Kanjeng Nabi bener-bener sare kulem Kanjeng Nabi lelap anu luar biasa nu nungguan teh apan kudu nama gujag-gijignya na ge sarua diuk barang diuk heuai reup hes atuh ulah-ulah kurang ku kiai ulah-ulah ku bos ku Kanjeng Nabi ge wae hes bae menang sae tah hes yang Allah ya Allah anu diberatkan sing ade lantaran ieu waktu geus 2:30 atau jam 3 ieu moal kebal deui subuh beusi kaberangan aya ulah nu aya kudu ulah aya nu sare kulang ke hudangkeun mangga cek sahabat teh gua jasa mangga nya na gujag gijig bae geus disiap-siapkeun teu wadah cai sagala naon beusi jang wudu engke hudang wudu geus disiap-siapkeun tak ku sahabat teh di antarana Abu Hurairah dah nyanana diuk doang nya lagi pan sarua capek diuk nyalan deh PS KBH terus datang ke jam 4 jam 4:30 jam 5 terus datang ke jam genep jam 7 jam 8 jam 9 geus nyorot panon poe karak hudang pangheulana hudang Kanjeng Nabi begitu hudang geus kasorot zuhru Kanjeng Nabi tonggong Kanjeng Nabi geus kasorot geus beurang cek Kanjeng Nabi teh aduh untuk subuh ya dina waktuna Kanjeng Nabi ngahudangkeun malah nu tadi dititah teh ya dihudangkeun hudang barang hudang kaget pada buat ieu jam sabaraha ulah ka jam sabaraha hudang heulanan hudang hampura tuh ulah ka hampuraan hudang heula kabeh hudang isina nya kurang kireum bisa atuh diberatkeun titah nungguan hees keneh bae sarua hees kabeh cak Kanjeng Nabi hees ieu menang Gusti Allah hudang menang Gusti Allah nanya sahabat Gusti aya teh salat urang tinggalan kumaha nang Gusti Allah mah teu doraka nu mantak urang Cikupa ngeunaheun we ge ke subuh-subuh teh doraka ieu eta aya catetan ti Kanjeng Nabi jahes nang Gusti Allah nah ieu tadi tah cak Gusti Allah wa huwal ladzi yatawaffakum billail pan Allah anu ngaheeskeun ka urang ti peuting ai hudangna ai eueuh nu ngahudangkeun deh hese tuh suara sapeker di masjid kaceuli urang kaceuli geus malah make beker sagala supaya ngirining HP dipasang remote-na HP mati tot beker kering nu adzan ge Allahu akbar dasar disimputan ku jurig ulah hudang cek jurig ditipan udang jam 8 aja dek keluar isin pan ngaran lagi kiai pan aya ka isin pan ustad biasa nya ngarupa kos nu geus aca sorban biasa diuk kopi cek majikan geus salat kancan ya ieu cek majikan ya majikan bingung kaji geus salat kancan ya ieu jarang rasan mah nyencan itu tadi kaji emang geus salat jamaah tadi tenangnya naga geus tenang teh kirim-kirim asalna tadi pansare teu kuat kaji batas salat teu wiridan deui buak deui bahes lah pokona bos geus tenang teh ka pamajikan nyieun keyakinan ka pamajikan oh heueuh meureun nya gitu
jadi langsung tas subuh teh kaji puyeng lah geus teu wiridan deui geus kajian diserahkeun ka budak langsung ke kamar blek deui cak majikan nya asana ti tadi gitu kan pun bener kan nah iya Gusti Kangjeng Rasul ya sarua waya kaberangan mah kaberangan bae mantak sahabat daros aya eta salat subuh kumaha ya Rasulullah di mana orang sare kemudian orang teu hudang dosa setik-etik acan tinggal kadiekeun mana widoah mana tempat wudu kadia wudu Kangjeng Nabi ayo wudu kabehan beres wudu kabehan ieu urang mah salat naon subuh niatna kumaha qada tah bejakeun ta ka Muhammadiyah nu eueuh qada bejakeun ka Persis nu eueuh qada Muhammadiyah jeung Persis mah cenah eueuh qadaan mah nya eueuh qada loh jeung Gusti Allah mah lain cara manusia aya ge ka jelema kudu dibayar hutang ka Gusti Allah mah teu kudu soekeun sungutna bawa ka dieu tah angsongkeun kitab muslimna tah sahih muslim tah bejakeun aya tah jelas teh dina sahih muslim aya salat Kangjeng Nabi upacara heula ka para sahabat di mana urang sare aju kaberangan teu dosa ngan urang qodona nu baling bagus segera nah ieu niatna sholli fardhu subhi rakaataini qadaan urang cikupa mah geus teu kudu bejaan teh mah geus paranti geus biasa teh mah qadaan mah mun adaan anehnya mah justru qadaan geus biasa qadaan jadi aya qada atuh aya entak datanglah ka kuari geus seluruh mazhab Imam Syafi'i, Maliki, Hambali, Imam Maliki kabeh make qada di mana urang tinggalin salat qada tinggalin dina waktuna ko Muhammadiyah mah henteu ko Persis mah henteu di aneh atuh make mazhab saha mun teu make mazhab atuh deuk dikamanakeun eta hadis eta ja aya dina sahih Muslim qada Kangjeng Nabi Allahu akbar qada biasa make Allahumma hdini make biasa Allahumma hdina fi man hadayt urang lamun berang di dieu urang mah isin saya anak kabeneran urang salat di kamar ge Allahumma hdini fi man aya anak cak anak koduha make kuno mantak aya anak handapkeun Allahumma hdini fi man hadayt wa afini man afait apa naik cak anak pan Allahumma hdini teu naekeun ku urang pan duha si make Allahumma hdini ulah loba omong sia ya Karim nah ieu lamun ilmu Allah ditancebkeun ka jero hate urang sakumaha tadi eueuh nu kaluar tina ilmu Allah ditapakuran ku urang ilmu Allah teh langit salangit jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah bumi sabumi luhurna jeung di jero bumi kanyahoan ku Gusti Allah di laut jeung eusina kanyahoan ku Gusti Allah berang jeung peuting kanyahoan ku Gusti Allah anu teu kanyahoan boro-boro nu gede kacang hiji bae kanyahoan komo ratusan ribu jutaan mah tuma jadi bae kanyahoan ku Gusti Allah atuh di antarana makhluk Allah nu kanyahoan aing mulai lang izin ka Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah deuk naon bae kanyahoan ku Gusti Allah berang peuting kanyahoan nah mulai ti dinya teh mabok ilmu Allah sakar ngaranna geus kukumaha ge izin jasa geus iring-iringan kukumaha ge izin bae deuk babarengan izin bae sorangan izin ka Gusti Allah jadi kajahokeun beusi salah beuki mantep fana ngaranna dina ilmu Allah jadinya na teh asa di lautan ilmu Allah urang lamun di lautan di laut asup ka jero cai di laut ye luhur cai handap cai ka mana aya cai urang ge kuari mah ayana di lautan ilmu Allah ka hareup ilmu Allah ka tukang ilmu ka gigir ilmu Allah ka luhur ilmu Allah kabeh urang aya di lautan ilmu Allah wali ngaranna nu mantak daek nonton TV so teh keur poho tina ilmu Allah nalika inget tapi terus bae berarti nyana teh maksiat didelekeun ku Allah bae berani nek kumaha coba nek berani nah eta teh lamun geus berani maksiat didelekeun ku Allah mun poho berarti poho ka Allah goplah nah dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh dosa gede goplah teh dosa gede dina ilmu thariqah mah goplah ka Allah teh ieu teh dosa urang mah urang mah ngan sakadar awak mun mabok kabair zina kabair maling kabair goplah ka Allah mah henteu kabair lantaran urang mah makom syariat ketika geus aya dina makom hakikat goplah teh kabair
Masya Allah ieu teh ayana dina naon dina nafsul ammaratu bisu di dia ayana ti handap ka luhur nafsul ammaratu bisu latifatun napas ngaranna al bukhlu al hirsu al hasad al jahlu al kibru al goplah al godob ka eta nah iyalah be ka be lamun urang ku goplah be kalian urang turun ulah aya goplahan ka Gusti Allah keur nangtung keur diuk keur kumaha bae iya urang keur ngobrol bisa dua dimensi waliullah mah sungut keur jaritakeun syariat batin ka Gusti Allah boga rasa ngomong nang ti Gusti Allah kicep nang ti Gusti Allah pan bisa kitu moal bisa lamun encan ngalakonan dina ilmu eta engke bisa 3 dimensi mentak disebut nage aya indra keenam 5 indra urang dibalik eta aya indra keenam diterangan kuku mage moal bisa tama eta mah fadl Allah subhanahu wa ta'ala tinggal urangna ibadah ka Gusti Allah mun urang geus aya dina lautan ilmu Allah ibadah ngeunaheun jasa dek jam sabaraha bae di mana bae teu kudu di masjid teu kudu di mushola teu kudu di majelis taklim ibadah teh nikmat bae ka Gusti Allah urang mah aya salat di masjid mun teu ka masjid teu salat aya kamu sholat karak berjamaah di imaman teu di sholat acan lah cenah aja teu kaburu ieu Allah emang aya di mushola emang Allah aya di masjid Allah mah ilmu Allah tadi mana-mana asal ilmu Allah sifat atau sifat mah berarti moal pecat tina zat layan fakwa di zat nah lantaran sifat mah makoma bigairihi lamun zat makoma binafsi manya aya sifat pisah dina zat moal aya kan mantak urang geus datang kana ilmu Allah ngeunaheun we Allahu akbar nikmat zikir geus ngeunaheun geus aya dina ilmu Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha ngeunaheun komo aya cau mana blon tah zikir kos kitu mah tah dikajaokeun ku Allah urang lamun dek ngaji teu karena Allah isin ka Gusti Allah urang dek silaturahmi ngariung urang butuh berkat deji pan Allah nyahoon mah nya dek ibadah ieu butuh berkat Allah nyahoon isin mimiti isin al haya'u minal iman isin naik jadi wali Allah cukup tina ilmu Allah jang naikeun derajat urang mudah-mudahan urang kabehan dibere sinar makrifat ku Gusti Allah sehingga urang mengenal ka Gusti Allah khususna tina ilmu Allah nu ieu umumna tina ilmu-ilmu Allah nu lainna tina sifat-sifat Allah nu lainna sehingga urang boga rasa deukeut ka Gusti Allah aya dina ridho Allah subhanahu wa ta'ala bi barakati ummil Quran al-Fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin